Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana murid-murid kelas 7. Patepang deui sareng Ibu Depi Sophia Tiniar dina mata pelajaran bahasa Sunda. Teu karaosnya murang kali ayeuna teh urang tos lebet kana semester genap. Walaupun masih pandemi corona, ulah sampai hidup henteu semangat diajarnya. Ibu berharap mugia hidup aya dina nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di dieu Ibu bade nerangkeun materi ngeunaan dongeng. Hidup pastina tos terang naon sih hartina dongeng. Kusabab dongeng kan aya dina bahasa Indonesia, aya oge dina bahasa Sunda. Satu acana kana materi, Ibu bade nerangkeun heula naon sih tujuan pembelajaranna. Tujuan pembelajaran tina dongeng nyaeta kahiji, siswa dapat mengetahui pengertian dongeng. Anu kaduana, siswa dapat memahami materi mengenai dongeng Sunda. Dongeng nyaeta carita rekaan anu mere kesan pamohalan. Dongeng adalah cerita yang memberikan kesan tidak masuk akal. Dongeng teh umumna carita anu teu asup akal. Contona bae, masa sih aya jalma anu bisa hiber alias aya manusia yang bisa terbang. Nu kadua, masa perahu ditendang bisa jadi gunung. Terus masa kancil bisa ngomong jeung boga akal pikiran. Dongeng teh mangrupa carita anu fiktif atawa caritana teh bobohongan. Alias caritana teh henteu nyata. Biasana dongeng teh dipake pikeun carita nalika pengantar urang rek sare atawa urang rek bobo. Jeung dina dongeng mah henteu kapanggihan saha sih anu ngarangna. Jadi ku kituna dongeng teh disebut anonim. Anonim di dieu teh artina dongeng teh henteu kapanggihan saha anu ngarangna, saha anu nyiptakeun dongengna. Nyebarna dongeng teh nyaeta ku cara lisan. Jadi dongeng teh nyebarna teh ku cara lisan, ku cara tatalepa ti jalma hiji ka jalma lainna atawa nyebar dari satu orang ke orang lainnya. Salian ti dongeng bahasa Sunda, aya oge dongeng anu ngagunakeun bahasa Indonesia. Anu ngabedakeunana hanya tina segi bahasana bae. Dongeng oge miboga sababaraha versi. Contona bae carita Malin Kundang anu dikutuk jadi batu. Eta carita Malin Kundang teh bakalan beda-beda versina. Misalkan menurut pengarang ieu caritana kawas kieu. Menurut pengarang ieu caritana kawas kieu. Jadi carita dina dongeng teh henteu samrua percis. Dongeng teh mangrupa salah sahiji karya sastra. Kusabab zaman ayeuna mah geus jarang pisan jalma anu nyarita atawa anu ngadongeng. Coba hirup di zaman kiwari masih keneh sok mireng henteu nu namina
carita dongeng dina radio, dina TV. Nah, jadi urang teh kudu ngenalkeun dongeng ka barudak zaman ayeuna, sangkan barudak zaman ayeuna teh apal jeung paham kana carita ngeunaan dongeng. Sangkan carita dongeng bisa dipahami ku barudak ayeuna, kumaha sih tugasna urang teh? Urang anu kudu ngamumule alias kudu ngalestarikeun, kudu ngajaga carita dongeng. Nyaeta ku cara dicaritakeun deui ka barudak zaman ayeuna, carita dongeng anu aya di nagara urang. Loba jenis-jenis carita dongeng teh. Mungkin cekap sakitu materi ngeunaan dongeng anu tiasa kapihatur ku ibu. Kirang langkungna nuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.